nuturkeun saha para sahabat tos juga Sayyidina Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, Zubair, Amir bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, eta sahabat al-mubasyirina bil jannah anu tos dibubungah ku surga. Mudah-mudahan we urang sadaya ulah termasuk golongan jalmi nu disingsieunan ku seueuna neraka. Lamun para sahabat gelarna al-mubasyirina bil jannah balurah atuh urang mah da dibubungah ku surga mah pimanaeun beungeut kieu nya beungeut kieu teh loba doraka atuh ulah-ulah diancam ku neraka atunya. Amin ya rabbal. Dugi ka Rasul ku anjeun ngadauh ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Para sahabat kami sadayana minangka bentang ieu teh ngagunakeun tasbih mursal mujmal wa mujmalun ma wajhuhu lam yuzkari padhahirun wa dzu khofa bin nadhari. Ngagunakeun tasbih mursal mujmal teh musabbah aya musabbah beh aya ada tasbih aya wajah sabah teu aya. Ashabi kan nujum subbiha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil anjumi kapta tasbih disarupakeun para sahabat Kangjeng Rasul disebatan bieu jenenganana sarupakeun kana pirang-pirang bintang dina pada saha nuturkeun bakal menang hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Dzukirul musabbahu wal musabbahu bihi wa adatu tasbih wa hudhifa minhu wajhu shibhi ala tariqit tasbih al mursal al mujmal. Jadi ngaji jeung kiai mah kitu pan. Nelor sok leuleunteuhan. Mun ngaji jeung jablay ngomongkeun eta we kanyut jeung itil. Manyana pina jablay ngomongkeun tasbih mursal mujmal. Ngomongkeun bahaok mah. Ieu mah teu meunang di dieu mah. Ngajina jeung para ulama jeung para ajengan. Teteh kapungkur abdi keur oces kantos dolap almarhum mama ngaosna teh da pasehat pas ditaruseun teh guruna ka Kang Haji Jamal atuh pahingan mama teh meuni pasehat atuh da muridna mama Cibeureumm oh atuh kuyan deui tah saur Kangjeng Rasul sok tuturkeun sahabat-sahabat kaula nu neme disebatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, Zubair, Amir bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Kamana anjeun nuturkeun salah sahiji anjeun bakal menang hidayah. Ari sahabat tos teu aya kedah nuturkeun saha sautul haq, siratul haq, kalimatul haq di mana ayatna ari tos teu aya para sahabat tos raji'una ila rafiqil a'la. Ayatna teh saur Allah waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Ayatna teh di para ulama. Jadi lamun nanyakeun Islam, lamun nanyakeun bener ulah ka presiden. Presiden mah produk politik, tergantung rakyat anu milih. Maca Fatihahna oge teh pasehat teh teu da lain rek ngurus agama eta mah rek ngurus negara. Malah nanyakeun bener tong ka menteri agama sabab belum tentu menteri agama seorang ulama yang arif yang alim. Tanyakeun mun hayang apal bener ka
ulama waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Nu apal kana hak mir rabbik teh nyaeta alladzina utul ilma. Saha ieu para ulama? Punten, sanes Mama Haji Nur Falah nu dimaksud di dieu. Almarhum sanes. Komo Haji Sahlan mah sanes pisan. Geula pansana duda papai meh nepi ayeuna mah pokona heula. Saha ulama nu dimaksud lamun dina bidang syariat Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 wafat tahun 150 yuswana 70 tahun. Kedua Imam Malik bin Anas, katilu Imamuna Syafi'i lahir tahun 50 wafat tahun 204 yuswana 54 tahun. Punten Pak Ilyas, Pak mantan Kades, Kang Ilyas mah cenah tadi teh yuswa tos bade 70. Kang Haji Imam sabaraha umur 7 genep. 7 genep teh urang mah paling laku satu suara kana pilkadesnya. Nya urang ya mah urang abdi, ya mah keur ngabandingkeun sanes ngabandingkeun Haji jeung abdi naudzubillah min naonan abdi mah. Ieu mah ngabandingkeun awak urang ka Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yuswana 54 tahun. Ijtihadna dugi ka urang ladang ijtihad Imam Syafi'i sok kunut subuh tara. Tah nu salat subuh na sok kunut eta teh ngamadhab ka Imam Syafi'i. Nu tara salat subuh madhabna Imam Syaitoni. Imam naon? Setan. Setan. Deui. Nomor kaopat Imam Hambali. Nah, dina bidang syariat urang papai deui. Dina bidang ilmu tauhid waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik hiji Imam Abil Hasan Al Asy'ari, dua Imam Abi Mansur Al Maturidi. Dina bidang hadis waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik Imam Bukhari sareng Imam Muslim, Ibnu Majah, Nasai, Hakim, Tirmidzi. Dina bidang tasawuf Syekh Junaidi Al-Baghdadi sareng Imam Ghazali. Eta madhab dina tasawuf. Ieu ulama sadayana saling berhubungan. Pertama balikan deh madhab nu opat urang masuk nyebut teh hiji Imam Maliki, dua Imam Syafi'i, tilu Imam Hanafi. Lamun ningali tartib dina lahirna kedahna nyebat teh Imam Abu Hanifah heula. Margi Imam Abu Hanifah lahir tahun 70 nya. Oh tahun 80 yuswana teh mung 70 tahun. Ari Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah tos wafat. Jadi nyebutkeun muttafaqun alaih teh lain opat mujahid berempu grapat teu ngalaman. Imam Abu Hanifah wafat dina tahunan lahirna Imam Syafi'i. Ari Imam Syafi'i ngaguruna ka Imam Maliki. Imam Maliki muridna Imam Robi'ah. Robi'ah teh pameget. Robi'ah jadi lain Robi'ah lain gitu macana. Lamun Robi'ah awewe ce Robi'ah.
ieu mah Rabi'ah. Imam Rabi'ah muridna Imam Kharijah. Imam Kharijah putrana Zaid bin Sabit anu ngarang ilmu faraid, anu jadi komandan penulisan Al-Quran di zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Zaid bin Sabit, Ubayy bin Ka'ab nuliskeun Al-Quran secara tertib dina mazhab nu ayeuna berlaku ka urang sadaya. Kan deui kudu tertib dan kieu mah kudu jeli. Aya ulama anu punya jasa besar nyaeta Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nyarios, mun anjeun hayang apal Islam, hiji anjeun kudu apal kana bayan ilahi. Naon bayan ilahi? Al-Quran. Hiji heula tuna dina Al-Quran. Kedua, anjeun kudu apal kana bayan nabawi. Naon bayan nabawi? Al-hadis. Katilu kudu ngahijikeun margi dua mun hayang apal bener dina Islam. Hiji adillah naqliyah nyaeta Quran sareng hadis. Kadua hujaj aqliyah, artinya argumentasi yang argumentatif, bahasa rada pantes mengesan, akal gunakeun. Moal kapangi bener lamun ngagunakeun Quran hadis hungkul. Lamun jelema ngagunakeun Quran hadis hungkul, hiji moal bisa sholat, moal bisa wudhu. Nomor kedua pahamna bakal radikal, ngabom, ngabunuh batur jadi halal sebab diparentah ku Quran ke orang baca. Tapi lamun ngagunakeun akal wungkul bakal liberal, ngahalalkeun sakabeh macam cara teu akur jeung akal tolak. Ya kupingin sekedar informasi saja. Saya pernah dengar wawancara Ketua DPR RI Puan Maharani, Putri Megawati, Putri Soekarno. Cek Puan Maharani, kalau negara ingin maju, hilangkan pendidikan agama di sekolah, diganti dengan kebudayaan. Bayangkan, sarua mual kebudayaan jeung agama, sami mual agama jeung kebudayaan, diakur-akur ge mual akur. Di urang geus ngabudaya teu kolot teu budak make kolor luhureun tuur. Leres teu? Eta budaya. Budaya desa Sinanghayu moal beda jeung desa Bojong Larang, kolot teh marake kolorna luhureun tuur. Ku sabab geus ngabudaya teu era. Da atas nama kebudayaan, baca jeung agama, wa auratur rajuli akur teu. Salah agama, salah kebudayaan. Enak wae ngomong, kalau negara ingin maju, hilangkan pendidikan agama di sekolah, ganti dengan kebudayaan. Lamun engke aya budaya make cangcut tungkul, lelempangan di lemur. Kuatir aing santri bangun teh panen bangun nya. Sok balikan deui. Kahiji saur Imam Syafi'i, mun anjeun hayang apal Islam,
anjeun kudu ngarti kana bayan ilahi Quran. Tos paham sadayana ari Quran teh kalamullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-mu'abbad bitilawati wahyu Allah nu laisa biharfin wala sautin, daya harap daya suara nu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi perantaraan malaikat Jibril nu dianggap ibadah sakur jalma nu macana. Syukur ka Allah, alhamdulillah di harapan abdi ayeuna para ajengan anu masih kene konsekuen ngajarkeun Al-Quran secara piece to piece, papayun-payun, pahareup-hareup itu langkung mantap sabab ayat talaki sana. Pak Ilyas punten, daripada maca Quran di kolektif guru nasa urang maca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim breng sararea maca kurang indah. Menikahnya jika ajaran nu baheula guru na cicing di dieu murid muih di masjid Tepinu nya diwuruk hiji ka belah katuhu terus ka belah kencan yang ngacelen ka ditu ka tukang ngarapalkeun nu can diwuruk nyeret ka dieu. Jadi letah budak dina ngaluarkeun huruf dina makhrajna aya syiddah rokhawah jahar hamas idlaq ismat infitah intibah istiqla istifal kanyahoan ku guruna. Ieu rada lege punten seutik abdi teh rarasaan di kalangan mubalik masang pang pasehatna babacaan teh euy qori ge loban kasentak euy qori. Kang Haji Mukmin nuju ngaos di hiji tempat jeung abdi jali da teu kontrol ngeueuh uing di tukang jali langsung eureun Kang hampura Kang uing matak si eueuh pamana teh juara dunia ngerakeun teh beneran Kang saksina ge lupa nuju matang puluh di Tanjung pangarsa mamah bojona almarhum Haji Murtado uing nu mayarna oge jali eureun langsung level juara dunia zila tulisan wing tara rasaan tukang cacawat babacaan tuh ke batur pas bulan puasa kamari talaki Fatihah pangarsa Al Mukarrom ke di Ujang Cicalengka sesepuh pesantren Asyifa aing kuat lewe eta bulak balik ka ngaji imam an mata ke cenah ajengan ulah nun atuh kedah nun ulah mim kedah mim da lepar jadi kitu tapi ngupahan da nyaho we oge da ngupahan ajengan eta ge da leres babacaan teh kitu ge sah jadi imam oge mung raunakul qiraah indahna bacaan teu kacanak cek aing teh sarewe jeung kanu pesek nyebutkeun kurang mancung emang aing boloho gitu bari jeung lewe. Ya Allah ya Rabbana ya Karim sarajeng kanu hideung henteu hideung mung kirang bodas ngaledek eta teh henteu hideung mung kirang bodas ieu ge ajengan babacaan teh sae sah salatna mung raunakul qiraahna teu kacanak teu indah babacaan teh dewek lewe ngalewehan uing ngababari cawa di babacaan lewe. Ma'asyiral muslimin abdi paling bangga ka para ajengan para putra mama sok eta ngaji Quran teraskeun jiga nu urang di alaman ti guru baheula Kang Ilyasnya teruskeun eta kitu bangga eta hiji beres pinah maju di nu ieu pinah bari jeung baheula mah guru teh nyekal panjang awi sagede kieu tutup nyusut kan ke eling lah gue ambak makan dewek teh ngajelpret aing ngapaung teh baheula mah lain kuna naon ku nyeri we di babu ai bapa muruk belah ditu belah wetan pun guru belah dieu dek teh ngajak mung diburu ku bapa teh galak nya diuruk teh ku pun paman di belah dieu sabab geus tilu balikan teu becus wae paman jengkel
Bapak Wing nempokeun kidik teh belah ditukan dia cicing jing bagian 2 budak teh mah kaprot teh ku kopea atuh aing ngebau. Tapi alhamdulillah berkat galakna galak we lah nyebutna hari tamanya berkat galakna nu jadi guru sakieu mah make bisa babacaan sakieu mah komo lamun harita guruna teu galak sigana juga marane we kitu ayeuna ngaji teh diabur mawa HP gawe aing pusing dah euy carita saeutik pan santri teh sok setoran talaran ka uing teh alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walituko hatta nahas qulubuhum linawi min adimi sanihi lam tawihi pausribat mana domiri syani pauribat bilani bil alhani batur masal tor ari si eta santri teh kieu we kieu batur setor teh teu miluan orang ku aing teh kabelah ditu ari pek teh keur nulu oyes si Ariel jeung Luna Maya pandeweke can nulu cokot HP-na bluetooth-keun ku aing keur dianggap aing teh beuki da nu kitu goblok teh can zaman HP Android dari teh C3 menengah download teh geuningan harita mah ayeuna mah